justru ya awe supaya berpikir jernih tentang sakumaha perjuangan Nabi besar Muhammad ngangkat derajat awewe. Saking ya awewe pada zaman jahiliyah hargaan aya istilah nikah sipah. Terang ibu nikah sipah. Nikah sipah eta awewe na hiji lalakina 10. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Bara hiji anakna 4 sebab nu hiji kembar. Awewe adalah makhluk yang paling kuat. Bukti anu duhkeun bahkan awewe adalah makhluk anu paling kuat. Kamana-mana awewe mah mawa gunung 2 sorangan bae. Betul. Lalaki mah mau endog 2 ge dibantuan ku manuk. Cemen lalaki mah eleh ku wikang, eleh ku be. Makan apa yang ulah macam-macam kada bangsa ieu mah ya. Setuju? Setuju ibu-ibu, setuju? Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Oh, cek sapaeh lah. Mun pe mulai di dia ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza bil iman bih wa hadana ila azimi syari'atihi وأسعدنا باتباع أفضل رسله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا وعلى آله وأصحابه الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. Hapunten ka operator sound system eho tambih sakedik volume naik. Operator sound system eho tambih sakedik volume naik. Alhamdulillah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية. وقال في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. ولذلك قال نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وددت أني لقيت إخواني فقال أصحاب النبي أو ليس نحن إخوانك أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وقال في حادث أخرى شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وقال في produksi jamu sido muncul. Rajin-rajinlah minum jamu agar tubuh kuat dan sehat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar hidup selamat dunia dan akhirat. Amin. Qultu yang bagi alaina an naqra'as salawah fi ibtida'il majlis ta'adduban li maulidih. Pantes jeung paregel pikeun urang dina mimiti kajian majlis
an naqra'as sholawah kedah dikawitan ku maca sholawat siap bu kitu soteh ta'adduban li maulidih sebagai bentuk takzim kana Kangjeng Rasul. Salah sawios cara ngagungkeun Kangjeng Rasul adalah maca sholawat siap siap Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami ya wasi'al karami sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin wa la'allana minal 'amilin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil untayan puji anu lestari urang senggakeun ka zat Allah Rabbil Izzati shalawat miwah salam kawilujengan kapaduka alam yakni Kangjeng Nabi anu sejati yang diutus oleh Allah ke tengah kita sebagai rahmatan lil alamin, seorang rasul yang telah sukses membawa umat minad dhalalah ilal hidayah minal jahiliyah ilal ilmiyah wastana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad ka para kulawargina para sahabatna tabi'in atba tabi'in kalayan pamugia luluberan rahmat sinareng salamna sing diwasalkeun kana urang selaku pengikut agamana hatta ya'tiya amrullah amin ya Allah ya rabbal hadratal mukarramin segenap para alimil ulama wal asatidil kiram wabil khusus sejumlah para kesepuhan sahibil qaryah alladzina lam azkur asma'ahum ta'ziman wa takriman li'ulumihim yo orang doakan mudah-mudahan para kesepuhan orang senantiasa ku Allah ditambih kaistiqomahan amin ditambih kasabaran amin pikeun ngadidik ngageukeun urang selaku jamaahna amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sami anu puji simkuring dipikah hormat kalian diteda doana para kiai tokoh masyarakat tokoh agama sakampung Negla Sari, mudah-mudahan para kiai senantiasa ditambih nikmat barokah beserta kemuliaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil militer TNI maupun Polri tegakantun Bapak Kepala Desa aya Bapak Kepala Desa aya tesuwi laju diberian parcel tah henteu insya orang doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa mudah-mudahan ulah jadi kepala dosa. Orang doakan mudah-mudahan dina raraga ngajalankeun tugas nasing aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa jajaran kepanitiaan PHBI anu panginten diprakarsai oleh Kang Yus dan dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu berjerih payah ngorbankeun pikiran, tenaga maupun sebahagian hartana
demi terlaksanana syiar Islam dina wengi ieu mudah-mudahan segala naon anu parantos dicurahkeun baik pikiran tenaga maupun sebagian hartana sing dicatat ku Allah sebagai salah sawios amal kasayan anu ditampi ku Allah amin kalian dibalas-balasan anu setimpal. Kaum bapak, kaum ibu, santriawan, santriawati tegakantun para donatur anu parantos nginpakeun hartana fi sabilillah demi terlaksanana syiar dina wengi ayeuna mudah-mudahan janten amal anu soleh ditampi ku Allah Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa karena teteh MC anu gelis kacida pisan. Mana teteh MC anu parantos basian waktos kana simpri padas pikeun ala kadar cumarios. Doakeun mudah-mudahan teteh MC sing hasil dina ilmuna amin ya Allah ya Rabbal. Kaum ibu, kaum bapak, santriawan, santriawati, pemuda, pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sadayana alhamdulillah parantos tiasa kumpul nyumponan pangulang panitia sekeluarga besar kanggo sami sareng takziman wa takriman ngayakeun peringatan termasuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang ibu khusus anu hadir dan dia patempatan sing diaku sebagai umat pilihan amin. Anu finisingna urang kenging pembelaan syafaat amin dilebatkan kana surga Allah amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tipayun sim kuring dedak piwidi kana ibu-ibu kanggo nepangkeun diri wios Bu. Lantaran aya istilah anu nyarioskeun tak kenal maka tak sayang maka tak pengorbanan pucuk dicinta ulang pun lebah kitu bae apal teteh nu pake kerudung hidung tuh. Perkenalkan nami sim kuring Muhammad Ivan Khalili. Kasepan aslina apa kasepan dina foto ya? Alhamdulillah. Asal pisan sim kuring ti daerah Jiput. Jiput eta daerah Menes ibu apal apa henteu? Alhamdulillah ternyata sim kuring sakampung sagulung sageleng sinareng kakak ipar Kang Ius. Ayeuna sim kuring alhamdulillah belajar istiqomah rumah tanggi di Munjul. Ibu terang Munjul terang. Tos kieu mah terang. Insya gagal. Alhamdulillah sim kuring ayeuna belajar rumah tanggi di daerah Munjul bagian Banten Selatan atanapi Pandeglang Selatan. Wasilah sim kuring aya di Munjul alhamdulillah ibu lantaran gaduh bidadari tak bersayap ngan samih hitut mamah bau. Betul. Doakan Bu mudah-mudahan sing istiqomah rumah tanggana amin. Sing dihasilkan dina segala maksud amin. Dijembarkan milik rizkina amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke kali tidinya sim kuring secara khusus kapar kesepuhan dedak dihapunten. Bilih bisi ieu cariosan sim kuring kapayun seueur lepat tibatan leresna. Maklum aya istilah anu nyarioskeun sepandai-pandai tupai melompat pastikan terjatuh juga. Dan sepandai-pandai lidah bersilat pastikan terpeleset juga betul. Namun mudah-mudahan sing aya pitulung taufik hidayah ti Allah. Allah mere fotoh kana sim kuring khususna kalayan naon anu baris didugikeun ku sim kuring ulah ngajantenkeun fitnah sumawana fitnah dunia sinareng fitnah akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah. Sakurang-kurangna dina perayaan termasuk peringatan Maulid Nabi kedah kembali karena dua pembahasan. Sabaraha Bu? Dua pembahasan. Anu pertama Maulid, anu kedua Maulud. Dua lapad yang berbeda tapi maknanya sama, alias untuk membuktikan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ayah santri di dia ayah. Mana santri? Hah? Teteh santri ayah. Maulid lamun cek santri disebut kalimat isim zaman termasuk kalimat isim makan.
Berarti artinya berbicara tentang waktu dan tepatnya lahirnya sang baginda Nabi besar Muhammad. Ibu punten Kangjeng Rasul lahirna dinten naon? Dinten tahuna tahun naon? Saha ibunda Kangjeng Rasul? Berarti berbicara maulid anu artina segat isim zaman jeung segat isim makan. Berarti berbicara tentang waktu dan tempat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul dilahirkan di kota Mekkah. Wa bu'isa biha, termasuk Kangjeng Rasul diutus di kota Mekkah Al-Mukarramah. Berbagai fenomena alam menyambut kelahiran sang baginda Nabi besar Muhammad ikut serta ibu. Bahkan ajaboroning fenomena alam semesta, fenomena alam akhirat pun ikut berbangga menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad. Mana buktina? Dalakan kadia heuy, dalakan. Pintu surga Allah buka lebar-lebar. Pintu neraka Allah tutup rapat-rapat. Bahkan fenomena alam pun cek istilah dina keterangan seuneu majusi. Ibu apal seuneu majusi? Api yang menjadi sesembahan kaum majusi ketika Kangjeng Rasul dilahirkan dina dinten Senin tahun gajah. Eta seuneu majusi anu puluhan tahun ceketerangan can pernah parem. Begitu lahir Kangjeng Rasul ngadadak parem berbangga karena lahirnya sang baginda Nabi besar Muhammad. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim ala ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Maulid segat isim zaman termasuk isim makan. Dunia ikut berbangga dengan lahirnya Kangjeng Rasul. Bahkan dimensi akhirat pun ikut berbangga dengan lahirnya sang baginda Nabi besar Muhammad. Hiji beres tah maulid, kedua maulud. Emang beda antara maulid dan maulud? Beda ibu. Lamun maulud cek santri disebut kalimat segat isim maf'ul, berarti kermieling karena manusia anu paling istimewa. Bahkan Imam Bushiri radhiyallahu anhu saking mahabbahna Kangjeng Rasul, saking cintanya kepada sosok manusia pilihan, sampai membuat syiiran anu syiiran kagungan Imam Bushiri radhiyallahu anhu kaprah ku urang sok diamalkeun. Nu mana? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin syirun wa ghali anta misbahus suduri. Allah salam alaika ya Rasul, salam alaika alaika salawatullah alaika. Maulud segat isim maf'ul, berarti orang kermeling karena manusia anu paling istimewa. Berarti lamun berbicara lamun orang kermeling karena manusia anu paling istimewa, objek sasaranana atanapi objek pembahasanna aya 3 perkara. Aya baraha bu? Mau balik ka imah sebab kabeh ge kudu mau oleh-oleh. Sing kuring ge balik dieu mau oleh-oleh hidung aya. Alhamdulillah. Insya objek pembicaraan kita pada malam hari ini adalah 3 perkara yang berkaitan tentang
tentang keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Yang pertama surah, kedua siroh, ketiga sariroh. Bu, hiji surah, dua, tiga. What the meaning of surah? Nah, kesurupan aing tah. Atau saya juga bisa bahasa Inggris, Bu. Emang kamu aja yang bisa bahasa Inggris? Bahkan di rumah juga punya kuncinya. Para tinggalan sanyo teh kan. Pemari bahasa Inggris ya. Good morning selamat. Good afternoon selamat. Good night selamat. Good day. Good jubar. Jadi kembali ibu sadayana, bukti pada diri Nabi Muhammad 3 perkara. Yang pertama surah, kedua siroh, ketiga sariroh. Surah lamun cek basa warung gunung mah adalah rupa pementen pandangan fisik, pandangan lahiriah. Telah nampak di diri Rasul keistimewaan yang mengungguli semua makhluk Allah, bahkan disandang oleh Kangjeng Rasul afdalil makhluqat wa afdalil mawjudat, pangutamaan makhluk ke aya jabi iwal Nabi besar Muhammad. Coba punten simkuring arek narus kana ibu-ibu make karudung pink tah. Siap ibu? Lamun kajawab mungkin diberi hadiah ku Kang Ius. Siap Kang Yus. Punten ibu arek naros punten punya. Coba jawab, siapakah Nabi dan Rasul yang paling tampan? Ayo, bisa dibantu yang belakang. Nabi Yusuf alaihi. Betul. Ketika kita bertanya siapakah Nabi dan Rasul yang paling tampan, di mana-mana ataupun rata menjawab ialah Nabi Yusuf alaihi. Betul, Nabi Yusuf adalah Nabi dan Rasul yang paling tampan. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf Allah jelaskan langsung dalam Al-Quran. Tidak ada penciptaan yang paling istimewa, yang paling bagus kecuali ada dalam diri Nabi Yusuf alaihi. Bahkan digambarkan di Al-Quran ku saking tampan guanteng istimewa pementen Nabi Yusuf alaihi salam. Digambarkan andai kata Nabi Yusuf ngalewat karena rombongan awewe anu awewe teh keur nyekel peso. Ketika Nabi Yusuf ngalewat, maka awewe tersebut anu nyekel peso teu karasa nyeset kana kulitna. Kunaon? Lantaran terpukau terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Jika Nabi Yusuf melewat oleh rombongan kepada rombongan wanita, maka para wanita akan berhenti napasnya sejenak. Kunaon coba Bu? Ku saking kasep-kasepna Nabi Yusuf alaihi. Tapi urang ulah poho dulur. Urang boga Nabi Muhammad anu paling utama, anu paling istimewa. Bahkan dibasakan oleh Nabi Muhammad kebaikan fisikal lahiriah yang ada dalam Nabi Yusuf cek Kangjeng Rasul eta aya tina satengah kaula cek Nabi besar Muhammad. Yo dalakeun ka dieu Bu. Anu janten pertarosan kunaon kegantengan Nabi Muhammad tidak dijelaskan secara mendetil. Betul? Yang jadi pertanyaan, kenapa ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dijelaskan secara mendetil? Hayang jawabannya tanto. Sebab Allah menitipkan di dalam qalbu Nabi Muhammad haibatul jalaliyah, ketenangan hati, ketentraman jiwa, sehingga ajak boroning laki-laki anu nempo pamenten Kangjeng Rasul, awewe anu nempo pamenten keindahan pamenten Kangjeng Rasul pasti bakal tenang damai, karena Allah menitipkan dalam hati Nabi Muhammad haibatul jalaliyah, ketenangan hati, sehingga siapapun yang melihat pamenten Kangjeng Rasul damai, tertimbul syahwat. Alhamdulillah. Sementara Nabi Yusuf alaihi salam ketika aya ale punten pamegat anu nempo pamenten Nabi Yusuf, ketika nempo awewe nempo kana lahiriah Nabi Yusuf pasti akan terbangkitkan syahwat. Naon? Karena Allah tenyimpen dina hati Nabi Yusuf haibatul jalaliyah, ketenangan hatina, sehingga lantaran Allah tenyimpen haibatul jalaliyah dina hati Nabi Yusuf, maka siapapun yang melihat Nabi Yusuf akan terpancing syahwat. Gagah tante Kangjeng Rasul. Hebat tante. Ialah kehebatan sang baginda Nabi besar Muhammad.
Yang ketiga dua siroh. Yang pertama surah. Surah itu adalah rupa. Telah nampak pada diri Nabi Muhammad rupa yang baik, ketampanan lahir dan batin, sehingga siapapun yang melihat Nabi besar Muhammad tidak terpancingkan syahwat, karena Nabi Muhammad Allah dina hatena dititipan haibatul jalaliyah. Alhamdulillah. Beres tas surah kiwari siroh. Ibu ngarti tahan tas siroh, belah dia ngarti tahan tas siroh. Non artina siroh eta adalah perjalanan sepak terjang perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad. Ibu punten karena ayeuna orang kermieling karena Nabi besar Muhammad, maka pantas jeung parigel orang menyinggung tentang perjuangan Nabi Muhammad. Setuju? Begitu Nabi Muhammad diutus ke tengah masyarakat jahiliyah, anu mana ieu masyarakat jahiliyah hidup tanpa aturan. Ibu, hukumna hukum rimba. Yang kuat dia akan selalu berkuasa, yang lemah akan selalu menjadi mangsa. Naudzubillahi min. Hidup tanpa aturan pada zaman jahiliyah. Bahkan awewe ibu apal tentang awewe jaya awewe ya. Bahkan awewe pada zaman jahiliyah hargaan eta naudzubillahi min. Begitu Kangjeng Rasul diutus ke tengah masyarakat jahiliyah, dan salah satu visi misi sang baginda yaitu untuk mengangkat derajat harkat martabat awewe. Alhamdulillah. Eta awewe pada zaman jahiliyah hargaan ibu punten lerek kahilakeun awewe. Justru ya awe supaya berpikir jernih tentang sakumaha perjuangan Nabi besar Muhammad ngangkat derajat awewe. Saking ya awewe pada zaman jahiliyah hargaan aya istilah nikah sipah. Terang ibu nikah sipah. Nikah sipah eta awewe na hiji lalakina 10. Bener Kang Yus ya mah. Bikang na hiji lalakina 10. Laju eta nu 10 teh lalaki biasa melak bini. Melahkeun bini dina liang eta. Ke bila mana si awewe teh reuneuh ngajuru diumumkeun kana 10 lalaki nu geus melak saham dina perut si awewe teh ya. Kepada siapa saja yang sudah menanam saham di perut saya, ini rupanya perusahaan kita sudah menghasilkan, ini rupanya si jendol. Engke ieu anak anu lahir teh diakurkeun pamenteuna ngalak kana saha. Lamun ngalah kana si B, maka disemet harita rumah tangga jeung si B. Lamun ngalah ieu pamenteuna secara lahiriah kana si A, maka rumah tanggana jeung si A. Wa ahallallahu wa harrama husifa. Allah ngarakeun sifa, Allah ngahalalkeun halal. Hina eta awe pada zaman jahiliyah. Naudzubillahi min. Begitu Kangjeng Rasul diutus di tengah masyarakat jahiliyah, Allah mengangkat derajat awewe wasilah perjuangan Kangjeng Rasul sampai cek Kangjeng Rasul saha anu kudu dihormat ummuka awewe disebut tilu wangsulan, sementara lalaki mah hiji. Nandakeun mun harkat derajat awewe 3 kali leuwih tinggi tibatan lalaki. Alhamdulillah. Mana bukti derajat awewe lebih luhur tibatan lalaki? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Sabaraha hiji anakna. Ari ngajina ngalalamun bae teteh mah. Panceku lagi dihitung tadi. Siap, sabar hiji anakna hitung kemari siap. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Bara hiji anakna 4. Sebab nu hiji kembar. Mangkana ya orang paheuy ulah macam-macam ka bangsa awewe ya. Sebab perempuan itu adalah makhluk yang paling unik. Betul? Makhluk yang paling hebat. Bahkan perempuan adalah makhluk yang paling kuat, Pak. Hayang buktina tah henteu anu nuduhkeun bahkan awewe adalah makhluk anu yang paling kuat. Hayang. Bapak apal tah henteu obat kuat. Bilujeng pangarsa bilujeng. Bapak terang tah henteu obat kuat.
Eta obat kuat dumantak diayakeun karena dengelehkeun iya ya Pak. Betul. AWW adalah makhluk yang paling kuat. Bukti anu duhkeun bahkan AWW adalah makhluk anu paling kuat. Kamana-mana AWW mah mawa gunung 2 sorangan bae. Betul. Lalaki mah mawa endog 2 ge dibantuan ku manuk. Cemen lalaki mah eleh ku bikang, eleh ku makan apa yang ulah macam-macam kalau bangsa ieu mah ya. Setuju? Setuju ibu-ibu, setuju? Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Oh, cek sapaeh lah. Mun pe mulai di dia ieu. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah. Masya Allah tabarakallah. Kembali yang kedua adalah sirah, perjuangan Kangjeng Rasul untuk mengangkat derajat AWW, termasuk untuk menyampaikan risalah, sehingga alhamdulillah berkat perjuangan Nabi besar Muhammad bermodalkan sidik amanah tabligh fatona, Kangjeng Rasul sukses bawa umat minad dhalalah ilal hidayah, minal jahiliyah ilal ilmiyah. Tidak lain dan tidak bukan, beliaulah sang panutan alam, makhluk yang paling istimewa yang pada malam hari ini kita rayakan hari lahirnya, dan semoga apa yang kita korbankan dibalas oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah. 3, sariroh. Sariroh itu adalah hati. Jadi sariroh itu adalah bahasa Arab, bahasa urang adalah hati. Ketika berbicara masalah hati, berarti berbicara bahwa betul Kangjeng Rasul adalah sosok penyayang, pembelaan terhadap umat. Betul. Mana buktina anu duduhkeun bahwa Kangjeng Rasul sangat penyayang kana umat, membela kana umat. Ibu punten, ketika Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam arek pupus, Kangjeng Rasul tenyereskeun anak incuna, Kangjeng Rasul tenyereskeun para istrina, tapi apa yang dikatakan oleh sang baginda Nabi besar Muhammad? Ummati, 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 umat kaula, umat kaula, umat kaula, urang warung gunung. Umat anu disebut ku Kangjeng Rasul nandakeun bahwa ieu Kangjeng Rasul sangat ngabela kana umat. Alhamdulillah. Makana kembali perjuangan Kangjeng Rasul, ibu bapak sadayana, ieu tidak lain dan tidak bukan untuk urang umat mantap pantes jeung parigel urang pikeun balas budi kana Kangjeng Rasul sanaos teu saupami, tapi ieulah bentuk mahabbah urang kana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika Kangjeng Rasul detik-detik arek pupus, ketika Kangjeng Rasul nyarioskeun ummati, 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 Kangjeng Rasul teu nyarioskeun nanaon, tapi Kangjeng Rasul nyarioskeun atanapi wasiat kana umat. Karena harita keur Kangjeng Rasul nalika arek menghembuskan napas terakhir dibaturan ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali teh adalah sahabat sekaligus minantu Kangjeng Rasul. Apa wasiat Nabi besar Muhammad kepada Sayyidina Ali? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Laksanakeun salat, raksa salat, istiqomah dina salat. Inilah anu diwariskeun, diamanatkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mangkana ya orang salat kudu nu hade di dieu. Aya pamuda aya. Mana pamuda mana? Pamuda hei pamuda. Nu hade ta salat mana? Aya pamuda aya. Eta salat ulah sok make kaos. Komo lamun kaosna aya merek di burian. Cara dongeng di lembur batur mah Bu, aya pamuda salat make kaos. Secara fikih sah bae salat nama, ngeun kurang adab. Betul. Sah salatna secara pandangan akhlak kurang adab. Aya pamuda salat make kaos, mah dina hadiah eta teh geun kacang galundra. Pan aya tulisan ngejeblat di buri ini kacangku. Kabeneran begitu salat, aya pamuda hiji di salat kabeneran make kaos, hadiah kapal api. Pan aya tulisan di burina, jelas lebih enak. Begitu usolli fardhul maghribi sanasa rakaatin mustaqbilal qiblah. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
ke jahara. Ini kacangku jelas lebih enak. Cek manehna teh kacang nu mana ya nu ngeunah. Salat kudu diperhatikan. Lantaran salat teh adalah bentuk syukur anu nyata aya dina salat, betul? Ibu hayang minta rezeki aya dina sol. Ibu pikeun nguatkeun iman aya dina sol. Ibu ngarendahkeun diri gerakanana aya dina sol. Mana sujud, anggota jasadiah yang paling kita istimewakan adalah sirah. Tapi ketika orang sujud, sirah nu kurang dianggap paling utama, disujudkan di handap jubur orang, nandakeun bahwa orang merendah di hadapan Khalik zat anu geus nyiptakeun urang salat. Betul? Bahkan di dia aya parawan aya. Mana parawan? Nu mana parawan? Ajo ibu teh dua anak parawan. Ajo kira-kira sok aya nu nganjang kana anak ibu nu parawan. Nah, dimulai aya namanya semat muludan. Lamun aya nu nganjeng ka urang negla sari, tanyakeun ke semat harita, sok salat atawa henteu? Siap. Bila mana aya nu nganjeng urang mana ya assalamualaikum waalaikumsalam urang mana urang menes. Hari tujuan dongkap ke direk naon rek nganjeng bae kana ibu. Punten ieu jang, ibu mah anak boga dua, nu hiji ngaranna Helna, kadu ngaranna Tetna. Arek kumana rek ameng kana ibu nu mana? Rek ameng kana ibu ngaran si Helna. Oh mangga. Engke burung sineng Tetna ku ibu diampihan. Ngan punten ieu cengnya arek kumana sok salat. Oh, atuh telo katinggalan bu lewat terus. Sok berjamaah telo katinggalan lewat terus. Aja kumana pernah masantren? Pernah sabaraha 24 jam. Iya maksudnya kumaha dongkap gede ka mana kula bogoh ka anak ibu ngaran si Helna. Oh mangga anak ibu ge bogoh. Lamun kumaneh bener bogoh ka anak ibu, kumaneh alhamdulillah istiqomah salatna, pernah masantren, rajin berjamaah, ditikahkeun ku ibu urusan rezeki Allah nu ngatur. Tah eta ibu-ibu nu mantap model kos kitu. Ieu mah lain pan kira-kira aya nu nganjang ka urang neglasari, lain ditanekeun salat eueuh pan. Nanya teu para ruguh bae. Seorang lalaki lamun sebuah kain bila perlu bohong teh lalaki mah, betul? Mana lalaki? Ayo lalaki nganjang korang neglasari assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam. Nek naon ulin ka dieu cek ibu teh ya. Ulah sok ngadeukeutan anak ibu, ibu mah kapok boga minatu sarusa. Seorang lalaki lamun boga kain bila perlu lalaki mah bohong. Di mana kumaneh gawean? Alhamdulillah bu, saya mah kerjanya di dinas peternakan horeng ala siru pakai gantar. Siru merarang. Katipu tagablek pinantu. Ari bapak kumaneh ayo, atuh ayo bapak abdi ge kerjana di dinas perhubungan bagian transportasi darat horeng ojek di posko. Mangkana lamun orang hayang bener dina urusan dunia patokan agama insya dunia lamun dibandingkan jeung dunia deui awas sebeuna teh, betul? Ibu, mam, jeung gogodoh teri di jaketan, gogodoh teri berarti kudu syukur emam jeung teri di jaketan gogodoh teri. Batur mah teu gogodoh na acan teu tariguna acan gitu. Jadi urusan dunia mah kudu dibandingkeun kana urusan dunia deh. Ngan lamun orang hayang salamat urusan dunia patokan adalah akhirat. Sebab syariat anu dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad diadekeun atas dasar jalbil masalih wa dar'il mafasid, narik kamaslahatan nolat kamafsadatan. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ibu ya supaya tambah mahabbah orang kada Kangjeng Rasul, orang moskeun sholawat deui. Siap kita moal capek moal ibu-ibu mah dihandap, nu capek mah di luhur. Maksudna ibu ka dieu caramah ka luhur, di luhur mah capek. Siap sholawatnya siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al
Kamana jalan ka Jogja kaditu ka palih wetan, kamana jalan ka surga kadieu ka pangaosan ya Rob Mustafa balik sidana waghfir ya wasi'al karami eling-eling dulur kabeh ngan hanjakal teu areling ibadah ulah campoleh bisina kaburu ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ngariung ka warung gunung ibu-ibu nagarelis bapak-bapak beki pundung lantaran ibu nah bengis ya Rob Mustafa balik maqo waghfir lana ya wasi'al karami salawe 25 sayur kacang napariuk awewe zaman ayeuna banget herang bitis hawuk ya Rabbi bil balik maqo waghfir lana ya wasi'al karami salawe 25 kayu laban nu ka ajo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo ya Rabbi bil balik maqo waghfir lana ya wasi'al terus buah kacapi buah kacapi buah kacapi buah kacapi buah kacapi buah kacapi aya di buah kacapi aya buah kacapi mawa lodong katinggang halu goreng nasi boga salaki awak kuru gembulnya tuh ya Rabbi bil balik maqo waghfir lana ma boya wasi'ad ibu-ibu nu belah dia itu make kerudung kuat mereupan kana simpuring belas dendam dong gelis-gelis teu bisa ngejo terus masih kuat biasanya dia ngaji sampai jam berapa ya lah bohong ya sampai subuh pokoknya nundutan bae ngajina beda ari urusan pi surga mau hulap jong hulap bae tapi urusan pi dorakaeun pelem bae geus digeras ngana digariskan ku para ulama al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bisawahat ngarana bisahawat urusan pi surgaeun mah urusan pi andehan mah hulap jong hulap bae tapi urusan pi dorakaeun waktu pelem bae betul kunaon tibelah dia ge ibu punten 1000 punten urang geus salah kaprah ngaku mah umat Kangjeng Rasul anu teh mana meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah anu pada buktina cinta lolobana hanya dalam lisan tapi tidak bisa dibuktikan oleh kata-kata oleh bukti betul padahal cek Kangjeng Rasul anjeun ngaku cinta kana kaula anjeun ngaku mahabbah kana kaula sedangkan cara anu paling efektif pikeun ngabuktikeun mahabbah kana kaula cek Kangjeng Rasul min haitsul mutaba'ah kudu dibuktikan melalui ajaran anu geus dibawa oleh sang baginda Nabi besar Muhammad mangkana ketika Kangjeng Rasul sabada pupus Kangjeng Rasul ngantunkeun amanat kumaha amanat Kangjeng Rasul manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum ngarti tah henteu itu benar umbut-umbutan manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum apa-apa yang dilarang oleh kaula cek Kangjeng Rasul mohon untuk tidak dilakukan jauhan ku anjeun mana haitukum anhu fajtanibu naon bae perkara nu dilarang ku kaula fajtanibu maka jauhan maka ketika orang mampu ngajauhan perkara anu dilarang oleh Nabi besar Muhammad maka itu berarti kita sudah mampu membuktikan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad begitu pula oleh Kangjeng Rasul wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum dan apa-apa yang telah diperintahkan oleh kaula cek Kangjeng Rasul fa'tu minhu mastata'tum lakonan saka mampu anjeun
berarti ibu punten ketika orang mampu ngajauhan perkara dilarang ku Rasul, ketika orang mampu ngalaksanakeun naon anu diperintahkeun ku Rasul, berarti orang mampu ngabuktikeun mahabbah cinta kepada Nabi besar Muhammad. Anu janten pertarosan naon perkara dilarang oleh Kangjeng Rasul. Mumusuhan jeung tatangga dilarang ku Kangjeng Rasul jauh. Ngomongkeun batur dilarang ku Kangjeng Rasul jauh. Ima pang kadang-kadang pan sok tongkrong di pos kamling tiageun biasa ibu-ibu. Oh ibu-ibu di dieu mah soreha, di dieu mah nyawa di dieu mah keur ngaraji ya. Cara ibu-ibu di lembur batur mah ieu meuni rame nalongkrong di pos kamling bari gosip-gosip. Pan biasa mimitian sama cacahan sembako, cacahan nan ngaranna beas, cacahan minyak pun cari berikan marahal. Wah biak cacahan tungtungna salagi sorangan diomongkeun. Teh itoh. Oh, ayana. Nu mana teh itoh? Teh Ana. Teh Ici. Teh Sulis. Oh, komplit tambah Kang Yus dia mah ya. Biasa pan tongkrong di pos kamling nyacahkeun aweus sembako biak cacan tungtungna salaki diomongkeun salaki sorangan. Tetehna imah pada urang nabe nya hari kitu kula manasi boga salaki. Hari kitu eta salaki kura awakna kuru tapi gede cenah nyatuna. Aya eta ibu-ibu nu kitu di dia aya. Mana jalemana? Nauzubillah min. Ngomongkan batur dilarang oleh Kangjeng Rasul jauhan. Maka ketika orang mampu ngajauhan naon dilarang ku Kangjeng Rasul, berarti orang mampu membuktikan mahabbah kana Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Termasuk mana iri dengki harus tamak hawak perkara penyakit hati dilarang ku Kangjeng Rasul, maka jauhan. Penyakit hasud eta kieu boy ya hasud ya. Hasud mah teresep nempo batur bunga nempo batur kasulitan eta hasud ngaranna. Ulang Pak. Hasud iri dengki hasud penyakit hate naudzubillah min dalik teu bunga nempo batur kasusahan. Tebungah nempo batur bunga nempo batur kasih penyakit hasud penyakit hati. Setik kurang jauhan berkah maulid Nabi besar Muhammad. Pan judul lagi meneladani akhlak, berarti orang upayakeun nyontoh karena akhlak kepribadian Nabi besar Muhammad. Mana dari penyakit hati anu kadang-kadang ngajauhan orang ke Allah karena ibadah ke Allah. Bahkan ku penyakit hati ieu kadang-kadang ngajauhan orang karena diijabah doa betul. Naudzubillah min. Di antarana aya penyakit hati anu jadi sabab wasilah urang teh kufur nikmat. Apal cenah bu? Kufur nikmat. Aya salah sawiosna penyakit hati anu janten wasilah janten kufur nikmat. Artina urang teh teu qanaah, artina urang teh teu cukup kana nikmat anu pantos dipasikeun Allah kana urang. Mana penyakit hirsu? Nan Bu? Hirsu eta adalah penyakit mak hawak teu puas karena milik nutos ku Allah dipasihkeun kana urang. Aya dongengna ya penyakit hirsu bejakeun taulah. Rek dibawa balik tamual. Rek dijauhan tamual penyakit hirsu. Keur baheula dina zaman Nabi Isa alaihi salam. Aya seorang santri dongkap ka Nabi Isa alaihi. Tujuan ia santri berguru ka Nabi Isa lantaran hayang menang ilmu tina Nabi Isa alaihi salam. Singkat cerita dongkaplah ia santri, assalamu alayka ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Di mana anjeun? Di Neglasari. Ari tujuan anjeun dongkap ka di arek naon? Arek hayang berguru kana anjeun wahai Rasul, hayang menangkan ilmu anjeun. Oh mangga cek Nabi Isa alaihissalam. Ngeun persyaratanana teh hiji, anjeun kudu puasa 3 poe berturut-turut ulah batal. Siap tah henteu puasa 3 poe turut ulah batal? Siap tah henteu? Allah teh siap urang mah. Puasa bulan puasa mindah ke dahar doang. Betul.
diberi persyaratan ku Nabi Isa alaihissalam sumangga ajan hayang ngaji karena kaulah hayang jadi santri kaulah ngan persyaratan anak teh kudu puasa 3 poe berturut-turut siap lantaran boga kahayang i santri apapun yang diberikan kewajiban untuknya akan dilaksanakan dong jangan boga kahayang bu pasti nanti bakal dilakukan betul. Singkat cerita puasalah ia si lalaki santri teh 3 poe berturut-turut. Begitu datang malam anu ketiga dipanggil ku Nabi Isa alaihissalam wahai santri kadir sumuhun Gusti ya iya kaula cek Nabi Isa boga roti 3 kereut anu sakereut jang anjeun sakereut jang kaula anu sakereut urang jang bekel di perjalanan cek Nabi Isa alaihi tapi ia lantaran anak buah Nabi Isa alaihissalam tujuan lain istuning hayang jadi santri Nabi Isa tapi ada tujuan tersendiri maka kumaha kukulutus dina hatena ibu eta santri Nabi Isa alaihissalam bangkawarah dak ibu boga guru puasa 3 poe amprekan teu pira dibere batal ngan dibere pembatalan doang puasa ngan roti sapotong roti doang ari lisana mah boho ataupun sumuhun enggi sumuhun guru tapi hatena kukulutus waduh parah amat dak ieu boga guru ieu boga kiai puasa 3 poe berturut-turut teu pira bubukangan ukur dibere sapotong roti teu narima berarti kana pamasih Nabi Isa sapotong roti teh begitu entos dituang ieu roti Nabi Isa turun ka cai kesempatan ya anak buah Nabi Isa anu bangkawarah teh ibu nah kesempatan ya mompong awah Nabi Isa cek santri nu bangkawarah teh ya dicokot eta roti di dahar deui kumaneh ieu bahaya tina penyakit hirsu penyakit makmak penyakit hawa tersebut pamasih Allah subhanahu wa ta'ala anu pada akhirna rela maling dulur sadayana naudzubillahi min begitu Nabi Isa tos naik tina cai nempo sapotong roti dina bekel perjalanan teh geus eueuh bu ditanyakeunlah ieu ka Nabi kana anak buah bangkawarah teh hei anjeun apakah anjeun nempo kana roti nu sapotong teh kumaha ceuk anak buah Nabi Isa bangkawarah punten tuan kabimah teu ningali iya jadi pelajaran kana urang lamun jelema geus boga penyakit hirsu lamun jelema geus boga penyakit makmak teu puas hawa teu cukup tina papas teh nu geus dibikeun Allah kana urang bisa-bisa ngabohong naon cenah oh sumuhun upami teu nyaho mah lanjutlah perjalanan Nabi Isa jeung anak buah nu bangkawarah begitu dongkap dina tempat anu negla ibu ieu Nabi Isa alaihissalam newak mencek apal mencek eta mencek disembelih ku Nabi Isa dipanggang ku Nabi Isa kemudian dituang ku Nabi Isa jeung anak buahna nu bangkawarah teh nu boga penyakit hawa ari tadi mah roti sapotong ari ayeuna mah mencek hiji bunggeulekan di emam bea kuduaan begitu ia mencek beres dituang kuduaan nyesa tinggal tulangna eta tulang dikukumpul ku Nabi Isa alaihi salam geus dikukumpul ku Nabi Isa nembe ku Nabi Isa dijampe Nabi Isa teh ya ayyuhal izam qumi biidznillah wahai tulang belilang jadilah anjeun mencek seperti biasana begitu dijampe ibu eta tulang mencek ngadadak harita keneh jadi muncak bungkelekan nutur-nutur jujur indungna gagah tahan teh Nabi Isa hebat tahan teu waduh ieu cek anak buah Nabi Isa do bangkawarah dak gagah amat ieu ilmu Nabi Isa Rasul menang tahan teu kula belajar model kos kitu ilmu doang tuan sumangga cek Nabi Isa ngan aya syaratna naon syaratna syaratna jujur saha nu maling roti waduh jujur kaisinan teu jujur moal menang ilmu ngarubah tulang jadi daging deui alah moal kudu jujur simkuring pantang kudu jujur naudzubillahi min lanjut deui ibu perjalanan Nabi Isa melanjutkan perjalanan begitu datang dina tempat anu lempah nah kiwari Nabi Isa ngeupel taneuh ieu taneuh anu dikepel-kepel ku Nabi Isa dicekel 3 kepel dijampe deui bae ku Nabi Isa kumaha jampena ya ayyuhat turab
kuni dhahaba, wahai tanah jadilah anjeun emas. Begitu ieu tanah dijampe ku Nabi Isa ngadadak jadi emas. Ibu hayang boga ilmu kitu. Lamun sim kuring boga ilmu kitu terus jampean tanah bae sim kuring supaya jadi emas. Ya ayuhat turab kuni dhahaba, wahai tanah jadilah anjeun emas. Ketika ieu tanah disihir punten disihir dijampe ku Nabi Isa tina tanah jadi emas, takjub aneh ya anak buah Nabi Isa lubang kawarah ibu. Oh tuan gagah amat ilmu kangjeng menang tah kami belajar sumuhun menang syaratna jujur saha nu maling roti. Tadi jawab cicing bae cuek. Kumaha cek Nabi Isa kadia anjeun wahai pemuda, ieu emas aya 3 kepeul, nu sakepeul jang anjeun, nu sakepeul jang kaula, nu sakepeul deui jeung nu maling roti cek Nabi Isa. Mulai cek Nabi cek anak buah lubang kawarah teh. Nah kesempatan ieu ulah jujur kaisinan. Lamun teu jujur itu emas tuh sim kuring bisa jelema sugih ieu lantaran jalma nu hirsu mah nu hawak mah leus teuing banting setir jatuh harga diri nu penting sugih dunyana. Naudzubillah min. Begitu ieu seseleket anak buah Nabi Isa anu bangkawarah ka Nabi Isa kumaha ngomongna, wahai Rasul punten 1000 punten sing horeng mah eta nu ngadahar ti sapotong sim kuring. Wahai Rasul jujur Bu, kumaha cek Kangjeng Nabi Isa alaihissalam bangkawarah anjeun biadab anjeun teh sudi kaula boga santri model kos anjeun ye emas nu aya dina kaula hobjang anjeun dimulai ayeuna sampai ka dituna anjeun moal diaku sebagai santri kaula cek Nabi Isa. Kumaha leus teuing teu dia polos jadi santri Nabi Isa nu penting boga emas 3 kepeul. Betul? Pamikiran isi pemuda nu bangkawarah si santri anu bangkawarah teh leus teuing jauh ti Rasul nu penting mah boga emas 3 kepeul. Lamun bahasa kiwari mah leus teuing jauh ti para ulama, leus teuing jauh ti para kiai, nu penting loba pakaya dunyana. Naudzubillah min. Ingkong anak buah Nabi Isa nu bangkawarah ngagogondol emas 3 kepeul ibu bunga lantaran dina pikirana bakal jadi jalma sugih. Betul? Begitu di tengah perjalanan ya anak buah Nabi Isa dicegat ku maling senior, mangkaning nu malingna duaan, mangkaning ieu garong duaan atuh senior jasa. Begitu ya anak buah Nabi Isa dengan perasaan yang bunga bawa emas 3 kepeul dicegat ku 2 maling nu senior. Waduh, begitu diperiksa digeledah isi tas anak buah Nabi Isa kumaha begitu ieu maling 2 anu senior eta arek nyabut golok rek mencit kana beuheung anak buah Nabi Isa nu bangkawarah. Ampunan Bu, maklum hiji lawan 2 nu mana nu menang? Nu 2, betul? Ampun wahai maling wahai garong, mangkali manehna ge garong sabanarna eta. Olah dipaehan kaula kieu mah kieu belah cek anak Nabi buah anak buah Nabi Isa nu bangkawarah teh ieu sim kuring boga emas 3 kepeul kiwari urang mending ngabatur bae yuk. Ieu anu sakepeul jeung kaula nu sakepeul jeung kakak nu paling kolot nu sakepeul jeung kumaneh nu rada ngora. Akhirna bersengkongkol lah anak buah Nabi Isa nu bangkawarah jeung maling karena garong 2 teh nu senior ibu menyusun rencana ngobrol-ngobrol. Masya Allah tabarakallah iya pelajaran karena orang lamun jalma geus boga penyakit mak-mak hawak teu puas bisa-bisa bersekongkol dina urusan anu zalim. Naudzubillahi min. Geus ngobrol lila kulila bedeungna lapar. Geus sapan lamun ngobrol loba teh mun lapar ya. Padahal simkuring datang ke dieu teu dibere sangu teu nangkah dibere mie. Bedeung mah lapar. Begitu ngobrol lilatin ya anak buah Nabi Isa nu bangkawarah ejang 2 garong anu senior teh ibu beteung lapar cek ieu garong anu senior teh ada ieu urang ngobrol ka hilir ka girang beteung mah lapar sahayah diantara urang anu daek lempang ka pasar meuri kadaharan cek anak buah Nabi Isa cung kaula langsung ngacung anak buah Nabi Isa maklum pendatang baru harus siap. Betul?
Begitu ia anak buah Nabi Isa anu bangkawarah teh anu boga penyakit hirsu hawa berangkat ke pasar, di tengah perjalanan dibisik ku iblis laknatullah. Kumaha bisikanana? Hei anjeun anak buah Nabi Isa anu bangkawarah, kusia mending paehan bae eta 2 garong. Lamun kusia dipaehan eta 2 garong ke emasna bakal dicokot deui ku anjeun, ke anjeun bakal jelema sugih deui. Tapi Nabi anak buah Nabi Isa teh ibu walaupun dibisik kutang urak iblis tetap bingung kumaha atuh cara maehanana. Jadi Arisia mah bingung-bingung pan Arisia arek ka pasar meuli roti diracun bae ku sia rotina parapkeun kana 2 garong teh ge paeh. Betul. Berangkatlah anak buah Nabi Isa anu bangkawarah teh ka pasar meuli roti diracun tujuan dek maehan 2 garong. Betul. 2 garong ternyata lain manusia sembarangan ibu, senior kelas kakap melina geus jam terbangna tinggi ternyata. Cek anu ngorak kanu kolot ka ya urang ulah ngeunah-ngeunah ari kitu kunaon pan eta jalma anyar pinanggih kana urang bawa mah khianat kana urang maksudna ku mending urang paehan bae yuk naudzubillah hime. Iya penyakit ibu bapak jadi pelajaran karena orang jalma geus ngabatur ge lamun boga penyakit hirsu hawa teu puas bisa-bisa maehan babaturan naudzubillahi min. Ka ulah kakandringanan ya urang buah-buah eta jalma anyar pinanggih bisa khianat ka urang. Urang mending paehan. Anak buah Nabi Isa lembang ka pasar meuli roti ngaracun niat maehan 2 garong. 2 garong eta ibu-ibu sami punya rencana pikeun maehan anak buah Nabi Isa. Betul? Datanglah di hiji tempat gitu. Lantaran anak buah Nabi Isa mah sorangan, 2 garong mah duaan bari geus senior. Akhirna singkat cerita dipaehanlah ye anak buah Nabi Isa anu bangkawarah geus maehan anak buah Nabi Isa beuteungna lapar deui bae. Begitu digeledah isi tas anak buah Nabi Isa lubang kawarah aya roti nu aya racunan teh geus maehan anak buah Nabi Isa lubang kawarah beuteung lapar. Begitu ngegeledah isi tas Nabi Isa eusina aya roti anu sing padahal roti teh geus aya racunan lantaran niat anak buah Nabi Isa hayang ngaracun 2 garong teh ya. Kumaha geus kitu singkat cerita didaharlah ieu roti teh ya, didahar ku 2 garong geus ngadahar roti paeh deui bae. Anak buah Nabi Isa paeh 2 garong ge Pak. Maka dulur sare hikmah kana urang ketika orang mampu ngajauhan penyakit hirsu, ketika orang mampu ngajauhan penyakit hate diupayakeun dasar nagih ari kudu mampu mapijauheun. Tapi orang ieu hikmah maulid meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saeutik-eutik urang amalkeun akhlak kepribadian kepemimpinan Kangjeng Nabi Muhammad dina kahirupan sadidinten. Kumaha terus apa henteu ya. Dan ketika berbicara masalah maulid, keberkahan ngalaksanakeun maulid telah banyak digarisbawahi oleh salafun sholih. Di antarana aya seorang ulama anu kalintang agung ibu di kalangan ahli tasawuf beliau bergelar Sultanul Arifin, dan di kalangan ahli fikih beliau bergelar Imam Syafi'i Asghar, jenenganana Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Eta Syekh Jalaluddin As-Suyuti saking mahabbahna Kangjeng Rasul sampai menjelaskan faidah keutamaan merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah li ahli dzalikal makan. Ya Bu, supaya orang mahabbah tambah cinta karena Kangjeng Rasul, supaya orang lebih semangat karena ngayakeun maulid Nabi, dangukeun kaul tina Syekh Jalaluddin As-Suyuti tentang kalintang agung nu ngayakeun maulid Nabi besar Muhammad. Saur mantena ma min baitin tepati-pati dina imah au masjidin atanapi di masjid di musolla di majlis au mahallatin atawidis atawapun di suatu tempat anu dina tempat tersebut quri'a fihi maulidun nabi, dibacakan sejarah Kangjeng Rasul, dibacakan salawat Kangjeng Rasul menjelaskan keteladanan dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad.
kecuali salah satu keberkahanana kaistimewaanana khasiat ngayakeun maulid nabi illa haffatil malaika, kecuali Allah nurunkeun ngutus malaikat pikeun ngurilingan nu dina tempat tersebut diayakeun maulid nabi besar Muhammad. Eta malaikat anu diutus ku Allah pikeun ngurilingan di tempat anu dibacakeun maulid nabi, yusalluna liman kana sababa, mangmancakeun sholawat alias mintakeun hampura kana Allah khusus liman kana sababa, pikeun jalma anu jadi sabab wasilah diayakeunna peringatan maulid nabi besar Muhammad. Wal mutawwaquna bin nur, aya di antarana malaikat anu berkalungkan cahaya. Mana di antarana Jibril, Mikail, Israfil, Korbail, Anyail. Ibu apal tahan jumlah malaikat nu 10 apal? Apal? Lamun apal coba buktikan jeung sim kuring siap. Jibril, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril tukang nyandak, teh caun. Jibril tukang nyandak wahyu, Mikail ngabagi rizki, Israfil niupan song-song, Azrail nu nyabut nyawa, Munkar Nakir nakon bagian di jero kubur, Rakib Atid nyerat amal, Malik tukang jaga raka ridwan nganto di surga. Kira aku cek ibu masuk pengajian rajin. Salah satu khasiat ngayakeun mauludan ibu Allah ngutus malaikat anu malaikat eta yusalluna liman kana sababa, mangmentakeun hampura ka Allah liman kana sababa, khusus pikeun masyarakat anu jadi wasilah diayakeunna maulid nabi besar Muhammad. Sementara ketika malaikat geus ngadoa pasti diijabah ku Allah subhanahu. Kunaon sebab malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat kana naon anu diperintahkeun ku Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, termasuk malaikat eta selalu taat kana naon anu diperintahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana ketika urang didoakeun ku malaikat, ya Allah cek malaikat hampurakeun dosa orang kampung Negla Sari lantaran geus bebeakan geus berkorban ngayakeun kelahiran baginda Nabi, peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Orang Negla Sari cek malaikat mahabah kana Rasul anjeun hampurakeun dosana, ieu cek malaikat liman kana sababa, khusus pikeun para panitia, pikeun ibu-ibu, pikeun bapak-bapak, pikeun masyarakat anu jadi sabab wasilah diayakeunna peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Sementara ketika malaikat ngadoa pasti diijabah, sebab la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat can pernah maksiat, can pernah ngalanggar kana naon anu diperintahkeun ku Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu eksis ngajalankeun perintah di Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya besar kemungkinan kita sekarang mengadakan peringatan maulid Nabi, Allah juga mengutus para malaikat untuk mendoakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk mahabbah kita kepada Kangjeng Rasul. Amin. Dengan begini kita semua ibu bapak punten diakui sebagai umat pilihan. Amin. Dan pada finishingnya kita semua mendapatkan pembelaan syafaatil uzma Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, panginten sakitu bae anu parantos tiasa didugikeun nu mawi kunaon lantaran tadi aya qori anu nempe pisan dongkap umargi kalersen sim kuring ge wih ge jauh ka ditu ka daerah Munjul. Ibu kalersen enjing pisan ge sim kuring gaduh acara keneh, doakeun mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan orang Negla Sari dijembarkeun milik rizkina. Amin.
mudah-mudahan silaturahmi sanes silaturahmi terakhir tapi seterusna amin. Nuker dagang mudah-mudahan laris dagangna amin. Nuker usaha mudah-mudahan maju usahana amin. Nuker gawe neangan nafkah pikeun pamajikan jeung anak mudah-mudahan hasil amin. Nuker katarajang hutang mudah-mudahan lunas hutangna amin. Karena ngaminan hutang bagus. Mudah-mudahan orang sadayana anu paling utama dimautkeun dina kayaan iman jeung Islam amin. Anu pada finisingna urang maut dina kayaan husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal khud ma sofa wada makadar candak anu bagus piceun anu goreng wabillahi taufiq wal hidayah summa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.